Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sadayana para sepuh, para dulur-dulur simkuring anu aya di ieu wewengkon nyaeta wewengkon Rancakalong. Alhamdulillah simkuring dina dangkat ayeuna tiasa ngawaratah nyaeta seni buhun nyaeta seni temang buhun kakantuna para sepuh urang sadayana nu parantos bade kakubur ku zaman tah alhamdulillah ayeuna aya cikal bakal nyaeta generasi penerus anu mika cinta mika deudeuh pamudah-mudahan di pagerna ieu tuturan atrapi seni tradisi beluk ieu ku generasi anu bade dongkap alhamdulillah mugi natrat dugikeun ka iraha bae kitu ka Amin. payuna. Amin ya Allah rabbal alamin. Ayeuna urang ngagarap ieu seni ieu teh seni temang buhun anu sebatkeun beluk. Naon atuh aya cikal bakal beluk? Aya beluk teh nyeluk. Nyeluk kanu jauh. Da ari kapungkur mah tiasan aya pangeras suara. Antawis ti pasir ka pasir teh ngagorowok, nyeluk nyalukan. Tapi nyalukan eta kumarga sepuh kapungkur mah pinter dekat tara teh ya kitu nya. Nya ku pupuh marupikeun temang. Naon atuh temang? Temang nyata 17 pupuh. Anu diwangun diantawisna aya Asmarandana, Kinanti, Dangdang Gula, Pangkur sareng Sajabina. Eta 17 sadayana. Nah 17 dina raraga nyebarkeun agama Islam eta tina cumeluk eta teh nyaeta para sepuh di anu diwangun ku para pujangga nyaeta tuntunanna mah ti para wali ieu teh. Bilih cenah nya. Naon ti mana asalna ieu? Tah eta para pujangga. Para pujangga teh nu diwangun ku tuturanna para wali. Tina 17 teh kana 17 adegan. Naon 17 adegan ti ngawitan subuh dugi ka isya mangga we. Eta 17 rakaat. Sanes bade di naon itu campuradukeun antawis nah cenah beluk jeung salat jeung ibadah ieu teh media, marupikeun media ieu teh. Media na kanggo jalmi ngalebatkeun ka agama Islam tuturanana teh nganggo nyata tuturan ieu disebatna teh naon dadagel atrapi talman kitu nya. Jalan gitu. Aya nu kanu terbang patuh. Aya nu kanu tarawangsa, aya nu kanu karining, angklung tah ieu teh ngandung makna. Tah ayeuna urang sambil reureuh urang di daramel siang mangga urang latihan mung hapunten da suarana ge kahiji pahiri jeung curug panginten nya da teh dipiara ayeuna mah kaduana panginten masih keneh ngatog hapunten anu kasuhun ieu teh urang ngawitan wae dina ngawitan dina wawacan Rangga Bulu naon aya wawacan teh hiji carita anu turun temurun hiji karajaan atapi aya kadaleman kitu nya tah diwangun carita ieu teh ku pupuh ngawitan ieu Asmarandana mangga ku Kilanceuk pinten diaos nyata juru ilo teh merean ngilo teh nimbang enteng luhur handapna sora tah ku tukang ngilo hartina tukang ngilo teh nu mereanana ieu luhur teuing ieu handap teuing tah nu sedeng nu kumaha tah ieu mangga urang ngawitan ku Kilanceuk pinten Asmarandana wawacan Rangga Wulung mangga hapunten anu kasuhun da ieu mah diajar kitu nya ngaranna diajar seueur salah seueur mengkol atrapi ti tajong pisan hapunten anu kasuhun mangga pamudah-mudahan janten natrat urang kapayuna kitu. Amin ya Allah. Tah sakitu panginten bubuka ti simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugan malam mandarase direking dijieun tembang sarengkeun ngajadi contoh ngelingan kanu laleungah mun istri keur wewetengan pamagatna kedah nyaur yatna kana salira mungguhing cegahing istri ulah angkat keur sareupna geus puguh anu bobot kenging mun gaduh palias apal singlar bangsa raja
Eta istri langkung alus nerangkeun bangsa sayuga tinang tos kenging balai tinang tos kenging balai numawi waktu sareupna numawi waktu sareupna lamun istri keur bobot istri keur bobot eta kudu cegah pisan Eta kudu cegah pisan heuleut peuting heuleut beurang peting heuleut beurang paribasa cekaruhun paribasa cekaruhun barudak keur sanekala barudak keur sanekala keur waktu heuleut peuting ekor waktu heuleut peuting basakala eta menta basakala eta menta sagalana genarwo sagalana genarwo sakabeh para siluman sakabeh para siluman paraspati lan jeung setan jeung banaspati jeung jin setan sakabeh para lumaku sakabeh para lumaku pancing magrib bragat nira pancing magrib bananira carios sahiji nagri carios sahiji nagri Nagri ngaran nabul danasa daya resik tur jeung rame daya resik tur jeung rame sugih jeung abdi-abdina loba toko jeung sudagang loba toko jeung sudagang sadaya pada ngajugjug sadaya pada ngajugjug jug eta ti unggal nagara eta ti unggal nagara Hindustan Yaman jeung Mesir Hindustan Yaman jeung Mesir sudagar darongkap loba sudagar darongkap loba kauntungan rame loba kauntungan rame numawi loba sudagar numawi loba sodagar maratah di dayeuh bali datang ti dayeuh terus kana abdi ratu terus kana abdi ratu ratu berbudi adil permata berbudi adil permata dinanu jeneng bupati dinanu jeneng bupati putu raja jamin arak putu raja jamin arak putra darmata nakahot putra dharma
Kakasih Raja Umbaran. Kakasih Raja Umbaran. Ngageugeun Nagara Buldan. Ngageugeun Nagara Buldan. Nu jadi patih dicatur. Nu jadi patih dicatur. Patihna gambar kanoman. Patihna gambar kanoman. Ari nu jeneng Maswari. Ari nu jeneng Maswari. Garwana Saumbaran. Garwana di Saumbaran. Den Laela Sari Anom. Den Laela Sari Anom. Putri Mansur Cahayana. Putri Mansur Cahayana. Geus taya bandinganana. Geus taya bandinganana. Sang Ratu deui nya kitu. Sang Ratu deui nya kitu. Kitu. Kasepna lir surlalaga. Kasepna lir surlalaga. Neangan di jero negeri. Neangan di jero negeri. Raya bandinganana. Teu aya bandinganana. Malaka negeri lian ge. Malaka negeri lian ge. Hanteu aya anu siga. Hanteu aya anu jiga. Ngan hiji namana. Ngan hiji namana. Jenengan Raja Madayun. Jenengan Raja Madayun. Prabu Anom Suringga. Prabu Anom Suringga. Kasepna jeung eta sami. Kasepna jeung eta sami. Sajabina Suryakanta. Sajabina Suryakanta. Waktu harita geus maot. Waktu harita geus maot. Di Madayun Tilar Putra. Di Madayun Tilar Putra. Jenengan Raden Surya. Jenengan Raden Surya. Nuluykeun negeri Madayun. Nuluykeun negeri Madayun. Prabu Anom Suringga. Prabu Anom Suringga. Nyaeta Surya Aji. Nyaeta di Surya Aji. Putra Raja Suryakanta. Putra Raja
Surya Kanta Tetep namang ku Parabon. tetap namang ku Prabon Ngante nurun kasepna. ngante nurun kasepna Kaeta raja, kaeta Ratu Suringga. Eta Ratu Suringga Dedeg bos ngotur segut. Dadak bosot tersagut Arino jeneng patihna. Arino jeneng patihna Wastapatih Abu Jantir. Wastapati Abu Jantir Patih Putra Patih Buriksana. Putra Patih Buriksana Tetap di Madayun kene. tetap di mana Kocap deui sang umbaran. Kocap deui sang umbaran Masyhur kakasepanana. masuk ka kasepanana Aya anu teu kapincut. Tanya nut dekapincut Mun raja keur ambekan. Mun raja keur amekan Ratna Putri kebat jauh lalampahan geus peuting nyorang tegal pangalasan Putri kaliwat ngari Kamana aing nya bali? Kamana aing nya bali? Kamana aing ngajugjug? Kamana aing ngajugjug? Sareng deui diri aing. Sareng deui diri aing. Bot sasab ka jero alas. Bok sasab ka jero alas. Orang alas leuweung kai. Nyorang alas leuweung kai. Kahujanan kapanasan. Ya lu kapanasan. Orang peuting jero giri. Orang peuting jero giri. Nyage turunan ratu. Nyage turunan ratu. Dekat turunan bupati. Dekat turunan bupati. Dan teu boga baraya. Dan teu boga baraya. Usaka mananya balik. Oh mana kamana balik. Liuk dengan liuk lian. Iya. Dongkang kumaha kuring. Dongkang kumaha kuring. Angkat nage rada jauh. Angkat nage rada jauh.
tilu Pusti Nagri. Kinten tilu Pusti Nagri. Henteu leueut henteu tuang. Henteu tuang. Rajeun tuang Raja Putri. Rajeun tuang Raja Putri. Hareueus jeung bongborosan. Iya. Jeung bongborosan. Itu oge ari manggih. Itu oge ari manggih. Beuki nyorang leuweung liwung. Bari nyorang lawang liwung. Raden Ayu Ratna Putri. Raden Ayu Ratna Putri. Eta leuweung gede pisan. Eta leuweung gede pisan. Recet manuk luhur kai. Recet manuk luhur kai. Luweuh rangkong rejeung julang. Iya. Rejeung julang. Kareung di leuweung kai. Kareung di leuweung kai. Manah putri geus mangpaung. Manah putri geus mangpaung. Mana ngarik bari nangis. Manah ngeurik bari nangis. Sareng padaharanana. Sareng padaharanana. Geus tutop saluar diri. Geus tutop saluar diri. Kawas-kawas arek babar. Iya. Kawas babar. Rajeng calik Raja Putri. Rajang calik Raja Putri. Dina saha napeun kayu. Dina saanapeun kayu. Putri nyaur bari nangis. Putri nyaur bari nangis. Mugi-mugi kayang maha. Mugi-mugi kayang maha. Ulah babar di jero kai. Ulah babar di jero kai. Bapada di pareng babar. Iya. Di pareng babar. Mun kenging nawar ka Gusti. Mun kenging nawar ka Gusti. Ulah dina luhur gunung. Ulah dina lohor gunung. Hayang dina pinggir giri. Hayang dina pinggir giri. Dina anu rada caang. Dina rada caang. Lajeng angkat Raden Putri. Lajeng angkat Raden Putri. Anu tutep geus waras. Iya. Dengan suara. Beuki jauh Raja Putri. Beuki jauh Raja Putri. Barang ningalak kapayun. Barang ningalet ka payun. Be marakbak pinggir giri. Be marakbak pinggir giri. Saang ngemplong kawas betah. Saang ngemplong kawas betah. Dipaju ku Raden Putri. Ingkang sugu Raden Putri. Barang geus dongkap kadinya.
Iya dangkap kadinya Beh manggi imah sahiji beh manggi imah sahiji sarta haseup seneng ngebul Karata haseup senang ngebul mana rose nyai putri mana roce nyai putri sujud syukur kayang sukma sujud syukur kayang sukma menakpi gesaneun calik manakpi gesaneun calik gesumping putri kadinya iya putri kadinya di buruan imah calik dia buruan imah calik